Nah, tidak. Kopi Anak-anakan dengan mimilu naon make segala nah hari aing kudu membawa ucing ikan ainungna atuh hah ikan ainungna paninungna maot maot inungna teh pan ngaramet dina cai dina sawah anu pinuh ku cai cek aing teh montong aya gede kana cai matong diramet da teu ngagugu aing ngaramet teu make celana jero atuh lentah teh aya meureun 17 mah dina bobogaanana numpuk we nyocok baru kana liang cai meureun dilaanan teh ku aing eta lentah tina sagede-gede rokok meureun tadina jadi sagede-gede inung suku meureun beakeun getih pamajikan aing teh leuleus sepak dari gotong teh ceplok ke ku aing didudutan eta lentah meunang 17 aing nu ka 18 mah pageuh keneh didudutnya ku aing da pegang keneh wah diguntingnya ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek lain lentah eta mah anjing nah ai sia teh wau wa ilaha illallah dulu padahal aing teh minang nempo jadi aduh ampun eta ku sarimab jeung lentah sarua tutung maot we asa dosa aing kumatak aingnya angka anak teh kitu abah naon ari emak teh ka mana abah maot aing maot teh naon maot teh dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak ye siapa urang ka Allah atuh ieu cek nanaon sia teh urang ka emak puguh da Allah teh supir elep Allah teh nu nyiptakeun urang sia teh dan kayaknya bakal katuturkeun ku urang abah ujang hayang disunatan bah oke geus boga duit da lain ku duit nyunatan mah ku peso pan anu nyunatan teh bener kudu diburuhan ku abah teh atuh ku abah keulotna teu bisa diajar geus kolot kitu eueuh ka becus nah anak-anakan ampun aing kayak ngadaguan ti Pak Haji Bang Sulaksana juga nih aya Jonathan Masak ujang teh abah geus disunatan teh hayang ngaji abah alus hayangnya huruf hijaiyah hayang tamat huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu ai alif teh naon ai alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i urang dijateng atawa dikaltim alif jabar a tuh sok abah bacana alif JRI alif PSU a i u tak itu abah bisa aja B jabar ba B JRB B Facebook ba kakak babi ibu beleguk atau bisa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin JRin alif tangwin PSU anturkeun
motor Bang. Pambeli ke. Nah emang motor teh murah Utak teh. ya kudu geus umur 17 tahun kudu boga SIM urang teh kudu ridho cecing dina aturan hirup di negara bawa agama hayang motor abah gablek duit di mana aing ngiridit Bang teu gablek uang muka buru-buru abah siapa hayang motor abah naon teh sia murucut kana tolong kita tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal meureunnya nah atuh sia nyebut ngiridit we teh ieu beteng kuy ngiridit tobat kana tongong aing merecet nyalingit lain ngeridit sia teh apa naon urang katarucingan sok Bang tarucing naon ngisangan sia ge acan yo ngajak katarucingan tercing naon tahu naon anu bau tahu tahu naon anu bau ya tahu campur jeung tai lain tahu anu geus 3 tahun lain tahu naon atuh nu bau tahun tuh maneh goblok sia heboh atuh ka urang ka dieu ka tukang campur jeung waduk ongko coba teh ka mana Pak teuing nu penting mah barang hakana sia